jangan ke Ajung. Kalau begini harus ke Ajung nih. Kamar teh ngapungan langayangan, weh, buat si babat cenah leungeun. Yang diheran ke si emang. Langayangan aku tanggal apa? Oh bener. Mang, naon? Nah, gua ulang lagi ngapalin ajian dah. Aja naon? Enggak, lo gak usah patah tahu lah. Ya, Tuh, orang kira kayak gitu kan. ya ayo atuh. Ayo. Here we go. Sajum juga gak ada lah. Adia ya, senang lah. Iya lagi main Ini sakti. Kerekel. Pergi. Aya naon? Biasa. Dari takut di ilmu ajian deh. Nama capek gitu ya. Coba aku untuk gue. Here we go. Suka jeruk atau sop dulu. Ini genah cuy cuaca teh geus ki. Yes, tempat api langning didinya oge. Ini orang teh nanya tentang laut dan colek-colek lagi. Aya naon? Aya, lo orang jangan ngobrolin laut lah. Gue kan kemarin gak ngikut. Nah, terus kamu kemarin ke leuweung teh. Ya heula atuh ieu teh aki asal ieu dari kumana atuh? Tahu sih ieu motong wae ki. Ya kan gue yang gak ngikut lah. Besok ente heula apa? Ieu heula. Ya, gua dulu aja lah we. Besok teh ceritakeun. Ya gue pengen ajian yang kemarin gue lupa lah. Budak zaman ayeuna mah da pokoan. Beungeut wara. Aji, geri. Aduh. Itu tinggal obat, tinggal meleskeun. Kita obatnya kumaha?
Bolong. Eta ngagunakeun kumaha? Teu bisa kitu. Tuh, Ki, manjur ku manjurna, tapi kau leuwihan. Si Abang ade euy buyungna gede. Aki mah bingung deh euy. Ayah, lu alang itu belum kenapa? Teuing tah si Aki, itu ting salah ngoleskeun, ting salah obatna si Aki. Aduh. Kumaha ngagolosor-golosor na cenah. Aki, mana urang mah ti hareup ka tukang. Apa ti tukang kahareup ieu teh? Ayah, lu alang itu sampai muntah kagak? Ki, padahal mah da teu aya teuing 5 menit. Tapi dikit-dikit kene Ki, nih asain keluar nih. Ah, kurang diteruskeun we. Pas keluar teh beuh. Kena melompongna teh. Mantap ki anjir. Lain gitu praktekna euy. Pane Kumaha, mah eta Ki? mah ning eta. Non teh gitu-gitu teh naon eta gitu ya lah. Ayah, itu cepun lah. Ki, efek sampingna teh hareupna gede, tukangna leutik Ki. Ini mencek itu. Delu. Ah, itu elemennya pakai kanyetnya lah. Pane di oleskeun ku naon ku sabun. Lain tuh, ti obat si Aki. Naon da ti aki mah ti ulaman merena ge daun eta na teh. Daun wera. Daun wera plus kayu putih. Si Aki nipu ieu mah. Ngajarkeun itu benar. Aing geus satu eta kas gede gitu ge. Kelebihan teuing itu mah kelebihan teuing. Anjing kata buyung-buyung. Sangles apa kumaha Ki? Tapi engke bisa diletikan di tenang. Obatna ngakuna naon ieu teh Ki? Moal lah. Tapi cara ngaletikan dina kumaha Ki ieu? Gampang eta masalah praktek deui engke jeung aki. Heeh, atulah hari kitu mah syukur. Padahal mah gede manggeuna atuh. Da Ki ieu mah gede hareupna Ki, teh tukangna leutik Ki. Jadi intina mah ki Itu delu lah. delu. Anjing. Gaya euy tapi itu buyung-puyuh langka nu kieu teh. Cungur Anda langka. Nyeri kieu ge aduh. Ayah, itu mah bisu lah. Eta make bisa tika nyeri kitu kumaha eta teh? Jadi pas digosok-gosok teh make rinso seketik. Jadi secara teh dadas nih.